Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepangkeun nami abdi Sandra Naura Salsabila di kelas IPS hiji nomor absen 30. Di dieu abdi bade monolog nu judulna Poek karya Salma Fahira. Abdi tetiasa manteng, tetiasa ningararay apa-apa. Soca ngan sakur ngarasa cimata. Poek, poek, poek. Anjeun nu baheula janji ngajagaan. Anjeun nu baheula masihan kanyaah leuwih ti kolot. Nah kamana ayeuna? Nu cenah bade ngantosan, nu cenah bade maturan, nu cenah bade ngarawat. Ku kaayaan neng ayeuna jiga kieu. Neng nyadar saha nu benar, saha nu salah, saha nu nyaah, saha nu hianat. Nu kitu nyaah Kang, nyaah. Nyaah karunya, nyaah cinta, perih rasana, perih hati neng Kang. Ku tega akang nyeneng jiga kieu, ku tega akang. Ieu ti akang. Ieu ti akang teh Kang. Ieu ti akang saukur masihkeun cincin Kang. Henteu Kang, akang masihan kanyaah. Akang masihan kasih, masihan cinta. Akang masihan ka perih, akang masihan ka nyeri. Poek, poek Kang, akang teu apal rasana neng, teu tiasa ningawarna cahya. Ceuk apa ama, akang teh nulungan neng, akang teh nyuapan neng, akang maturan neng jalan. Tapi neng teu katipu Kang, nu baturan neng lain akang. Saha nu ngubaran, saha nu ngahuapan, lain akang. Apa ama Kang? Poek Kang, poek. Teu katingal Kang, teu katingal rarai, teu katingal rarai akang. Duka ku poekna, duka rarai akang mulami teu netep soca neng.